wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna dibarasehan, duka tarunduh duka lalapar nu ngajawab salamna sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipertikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli korma di kardusan daun salam ejeng opak ieu jalma loba pisan ngajawab salam kurang kompak. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Araya ibu ayah kunaon ieu teh ngaharuleung jiga nu loading kieu ceuk. Araya iten loyo tos taruang teu acan. Oh, nek sarua abdi ge ku pakuswata can ditawaran ceuk. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilai wa harrama sifa wa wa'ada alai wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, ngalangkungan syukur dina ieu sonten kersana Bapak Kuswata sejak parantos nikahkeun Ananda Neng Windy sareng Cepderi Muhammad Supratman. Bojona Mang Kuswata teh pamit telepat Ibu Kholidah. Leres Bu? Teu aya kajabi rasa syukur nu syukuran teh lain Ibu Kholidah wungkul jeung Bapak Kuswata. Ibu angkat ti bumi ka dieu syukur ka Allah, Bapak ini ti imah ka dieu keur syukuran ka Allah. Abdi rek naroseula ka ibu ka dieu dipaksa ku Bapak Kuswata henteu. Nu beh dieu nu hanap ibu dipaksa ku Ibu Kholidah henteu. Ibu ridho angkat ka dieu. Ece ikhlas angkat ka dieu. Bapak ridho angkat ka dieu. Nu ngajawabna teh saeutik. Ari jelema aya 50 urang bapak-bapak nu ngajawab ngan tiluan. Ibu-ibu mah sakitu jauh ibu ridho ka dieu ridho. Ari si ieu bapak ridho ka dieu. Komo ieu nu tukangeun mah ibu teu nyora-nyora acan. Jadi bingung abdi teh ieu teh dibarengan teh ku jelema atawa ku cengcelengan. Disebut cengcelengan da usik. Disebut usik da teu nyora.
jadi bingung sakali deui ibu ikhlas ka dieu ridho dipaksa ku bapak Kuswata geus dibere berkat ku ibu Holidah atau sencan alhamdulillah ece mah geus dibere berkat ge geuninganan kuat nam legue di dieu dina kursi da tadi mah barudak ibu pas abdi naik di jalan ti handap ka dieu ruas pangajian teh bapak sugan teh geus tamat geus bubar ari goreng pas anjog can dimimitian acan ngan abdi ruas peda aya barudak geus baralik atuh meureun geus dibere berkat ku Bu Halidah eta budak balik bari mawa berkat meuni solawatan balas atuh meunang berkat sallallahu ala Muhammad balikna meunang berkat hanjakal geuning saeutik meureunan dileg-leg ustad ostag mangga ieu motor mawa jarami seri jika nu bogoheun jung sing salamet ibu ka dieu ku bapak Kuswata teu dipaksa ece jeung akang ku ibu Holidah ka dieu teu aya nu maksa kunaon ece jeung akang anjog kana ieu tempat pengajian ibu eueuh deui jeung bapak Iwati maksakeun bu araya aya nu nunutan aya nu nyeri tuur aya nu nyeri cangkeng aya nu roromeheun nu boga hutang kan kaciri teh geuning nu ngajawa boga hutang meuni tarik berarti eta nu tarik amin nu gede moga-moga pokona mah ieu balik ngaji nu boga hutang sing lalunas geuning nu tarik amin berarti nu gede tanaga ece ladang maksakeun alhamdulillah abdi ge jauh di jugjug anggang di teang ti Pangandaran ka dieu teh ece dipaksa ku ibu Holidah hanteu dipaksa ku bapak Kuswata hanteu Iwati abdi ka dieu dasar maksakeun ikhlas henteu cenah Bu Haji ka dieu ti Pangandaran ece da lamun teu ikhlas marek naon atuh abdi jor-jor ka dieu da waktu ayeuna teh jadwal mah nu kuduna mah abdi teh di Sumedang di Tanjung Sari ibu geuning kunaon atuh Bu Haji kala jigjig ka dieu lain ka Sumedang sapaparat jalan abdi nepak tarang rek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang dak mending keneh ka dieu puguh ku Mang Kuswata dionang ece rek naon atuh abdi ka dieu ece bari salajan ayeuna maksakeun eueuh deui Bu Holidah bapak Kuswata ece abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal ece lain amplop istighfar sia saha nyebut amplop bieu sia tanggung jawab sia aca aa tong di Erwan bu ibu hoyong kenging amal hoyong kenging amplop jawab sia ece hoyong kenging amal hoyong kenging amplop tuh tuh geuning si abah ge meuni seuri lain itu si abah meuni teu ngicep kita tadi melong ka abdi kieu ya Allah ece ari panggung teh meuni jangkung kieu nya abdi mah sok keung dibere panggung gagah wadal kieu teh cu jika kamari pengajian abdi di daerah Kuningan di daerah Lur Agung panggung teh meuni kieu badag gagah wadal jangkung panasaran abdi teh naroskeun kanu hajatna bapak ceng teh ieu teh panggung teh meuni wadal teuing meuni gagah dataraya mu balik edan aya naon ceng teh Pak ieu panggung meuni badag teuing cenah hampura Bu Haji bapak teh hajat teh 3 poe 3 peuting uluh ari meleman kahiji aya naon ceng teh Pak ceng bapak teh nangap artis pantura sabaraha mayarna 20 juta meuni hayang ceurik ece abdi ari artis mah dibayar 20 juta abdi mah umur-umuran jadi mu balik can pernah dibere 20 juta da ku Mang Kuswata ge abdi teh meuni ditawar heula ari ngaji kudu lila ari amplop lemah pret ari majarkeun teh cek bapak Kuswata sing ridho cenah Bu Haji wayah mah ka dieu mah nya anggap baraya kitu bahasana
ku abdi dia harewosan hampura mangkus watak keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya da abdi mah usaha bayar we sing gede tapi da insyaallah atuh aja tingali nu hajat teh Bapak Kuswata mah imahna bertingkat abdi mending ngahuleng tadi ka salaki Pak tingali mangkus wata mah imahna meni potongan minimalisna ari urang mah bilik hinis tingali Bapak Kuswata mah dihareupeun imahna aya parabola ari urang mah paraseuna ngebul we tiap poe ceng teh Bapak Kuswata mah tingali di imahna aya mobil unggal poe meureun pantes eta jeung bojona jalan-jalan make es kudo ari bapak mah unggal poe ngadodorong es cincau tapi da ece lamun ngarah di pikiran kitu mah nu batur lain nu urang lain anu batur syukuri nu aya nikmati anu ulah sok mikiran harta bat bu ibu sok ngadat ka salaki hayang boga kongkorong alus jiga batur eta ece boga kongkorong henteu jawab sia besi leungit boga kongkorong henteu ya investasi yang paling berharga abdi cek tadi ibu geus bebeja ka ibu ka dieu eueuh deui abdi mah hayang meunang amal amplop we ece hayang meunang amal sabab investasi yang paling berharga bukan di logam mulia bukan di sawah lega bukan di kebun anu lega investasi yang berharga adalah ku amal aya di dieu bu di baro naon ieu lemurna naon Sagarahiang ayat ibu di Sagarahiang jelema nu beunghar maot mamawa kebon jawab aya nu maot mamawa kebon eta ibu kongkorong nu dipake ku ibu lamun maot rek dibawa moal HP eta ece nu ku ece keur dicekel lamun maot ece eta HP rek dibawa oh si eta mah arek cenah di jero kubur rek selfie kabeh ge moal dibawa ece kongkorong anu ngamai ayeuna ku ece dipake geus maot mah diudar ku salaki dipake kawin doi sok investasikan ti ayeuna kongkorong jual bikeun ka ajengan tuh aya Pak Ustad cenah kitu mangarana Ustad ngabeungharkeun Ustad ikrarkeun ku ece ridho kongkorong dijual duitna ladang kongkorong 20 juta yeuh Pak Ustad jieunkeun pasantren yeuh Pak Ustad jieunkeun majelis yeuh Pak Ustad jieunkeun madrasah ngocor ganjaran engke ka ece di alam kubur matak abdi ge kitu tadi Bapak Kuswata nyeri hate ku salaki di jalan dicarekan wae naon atuh abad ka mamah teh gegerenang wae cenah mah pasti mamah teh ayeuna ku Mang Kuswata dibere 7 juta cek saha beuting leuwih cing ek naon kitu meunanya kitu cenah mah nyaang duit 7 juta nya mumpung ditasih kene isuk awas pokona mah beulikeun eta duit ti Mang Kuswata kana kongkorong heg nu panjang ai cek abdi teh mung mamah mending kene dipake nyieun pasantren kapan urang teh geus boga cita-cita hayang nyieun pondok lalaki keukeuh cek salaki kudu dibelikeun kana kongkorong ku abdi diciwit dicabok kajeun ka salaki mung tong maksa ka mamah mikir 2 kali leuheung lamun mamah panjang umur kumaha lamun mamah pondok umur isuk poe Senin mamah meuli kongkorong poe Kemis mamah maot poe Jumaah ku dipake mas kawin deui najis teuing leuheung lamun awewe nu dikawin ku teh teu wawuh kumaha eta palebak awewe na balat mamah nu dina grup WA sok nyeri hate sia ece investasi yang paling berharga adalah amal sok ibu geus maot dunia ditinggalkeun harta dikontunkeun anak ditinggalkeun apa yang pantas kita bawa mati eueuh deui nu bakal dibawa maot iwati amal urang akang teu keng waka ngabagikeun kardus ngaganggu engke we heula tak kitu eta teh kardus tenggo eusina teh kueh teng pasti karena mobil abdi ge aya 2 kardus hampura ieu Mamang Kuswata margi atos jadi kebiasaan di mana abdi balik ngaji komo di daerah Cikijing di daerah ayeuna Dharma katongok ibu loh da tegal sayuran dina bagasi mobil teh sok pinuh ku engkol aya engkol aya buncis aya cabe ieu Mamang Kuswata nu biasa abdi mah teu nyaritakeun nu teu biasa ieu mah nu biasa kitu
cenah Bapak Kuswata teh biasanya biasakeun ti ayeuna. Daripada abdi juga kamari ece balik ngaji di Cirebon ku salaki dicarekan teu puguh-puguh salaki amek-amekan datang ka imah abdi uluk salam assalamualaikum salaki teu nemalan kalah jemedud dua kali abdi uluk salam assalamualaikum teu ngajawab keneh wae di deukeutan we ku abdi teh ari aa kunaon mama uluk salam teu ngajawab si goreng permasalahan salaki baeud ka abdi ece gara-gara abdi balik ngaji teu mawa berkat kitu menang 2 jam pasea ka Mang Kuswata mata abdi mah daripada engke balik ti dieu kudu pasea jeung salaki gara-gara abdi ti dieu balik teu mawa berkat mending pasea ti ayeuna jeung Mang Kuswata lah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ibu dunia mah bakal ditinggalkeun pamajikan ditinggalkeun neng saya teh nu nikah teh neng Windy ieu ka mana pangantenna aya tamu da panganten mah ibu rek bulan madu atuh dah kita tadi genan cep dari teh meni hayong we wiridan da ka kuping ku abdi teh ping-ping cak-cak ping-ping toke ping-ping cak-cak ping-ping toke naon ceng teh cep dari hartina hayang geura mecak peuting engke cenah ka harti ieu acara teh tong lila-lila teuing da wios ketang ibu da abdi mangaos tarapati lami ieu da hawatos ieu teh katami abdi bade aya bujengeun deui jeung keur urang dieu mah ngaji di lila-lila ge tara diarapalkeun ari ngaji mah nu penting singkat padat melekat tong poho engke balik mawa ilmu anu manfaat berkat-berkat wae teu kurang eta geus dibere berkat oge harta dikantunkeun pamajikan geulis ditinggalkeun salaki kasep dikantunkeun komo salaki butut ece naon atuh nu rek dibawa maot ku urang teu aya deui iwati amal kompak iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh jadi nu dibawa nage amal lamun ece maot mawa amal soleh kemang soleh maot rek mawa amal nu saha sing mikir ece da soleh ge hayang babawaan watir Mang Soleh ngegel curug ditanya ku malaikat man robuka soleh teu ngajawab man abiyuka soleh ngahuleng bari ceuri kunaon teu dijawab abdi mah ya Allah teu mawa amal ka mana dipao ku Mang Kuswata soleh nyeun deui ti nol waktos ayeuna syukur ka Allah Bapak Kuswata nuju syukuran ka Allah ibu ge ayeuna nuju syukuran ka Allah da ibu moal tiasa angkat ka dieu bapak moal tiasa ngalengkahkeun sampean jeung ngepatkeun panangan lamun teu aya tanaga tina naon tanaga urang tina saripati nu dituang ku urang tuangeun berarti urang ka dieu keur syukuran kana tuangeun ti Gusti bu Pak ayat teh sorana lain aya dina pangajiannya cenah duka kumaha ieu nu hadir teh nu kararieu we nu parompet nya rompong nya lalepet da teu semangat abdi mah bener ieu teh beda jeung kamari ngaji di daerah Bandung di Ciparai abdi sumanget eta Pak 2 jam setengah ngaos teh da di payun aya pamuda kasep hidungnya mancung pokona mah dibandingkeun jeung lurah mah teu sakieu-kieueun acan eta setiap abdi melirik dia tersenyum dalam hatiku penuh dengan pertanyaan aku begitu penasaran ada apa di hati dia ternyata nyawe ece begitu turun tina panggung da langsung eta si pamuda teh ngadeuketan ka abdi berusaha ingin cupika cupiki cun pipi kiri cun pipi kanan ngan hanyakal dikawal ketat ku polisi dijaga ku keamanan abdi naroskeun ka polisi Pak kenapa orang ini dikawal terus sama bapak jawab polisi punten Bu Haji ini orang gila nugelo Allahumma sholli wa sallim wa barik kayak iya mere cai meni jauh-jauh teuing kumaha ieu kudu lempang subhanallah sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sok kemana kopeah jang ataku aku bapak teh Pak ataku bapak ya saya Pak RT sok Pak RT punten Pak RT tah Pak RT nyuhunkeun kursi hiji deui nu kieu mohon Pak Hidayah kirang raoseun ieu manawi nu itu raoseun nu itu we
asal ada dingdek tah pali dia Pak RT pali itu tah sok Pak RT calik di dia sok buru dia buru Pak RT dia naon angke ulah bakal ngabagikan snack sok cicing Pak RT ka dia heula dia Pak RT cicing heula ay ngarewa bisa ngabagikan snack atuh da cicing pokona mah Pak RT can ditita turun ku abdi tong turun mun turun burut sia Pak RT lain aja atuh doakeun geura cek geuning boga RT teh geuning meuni susah kieu cek abdi mah eueuh deui nu paling susah dina waktu ayeuna iwati RT kunaon RT pangga disebut jelema susah teu kabeuli kopeah doakan ya aja moga-moga RT sing ditarima iman Islam RT lain janjel anu maot ngadua eta teh Pak RT teh hirup keneh Pak RT rek maot RT kudu ngadua minta ka Allah moga-moga ya Allah abdi maotkeun dengan dalam keadaan husnul ditarima iman abdi teu salah ngadoakeun RT aminan ku ece moga-moga RT sing ditarima iman Islam amin gitu gitu kan maut nama iraha we Pak RT Pak RT da sarua abdi ge nu ngareneng jeung RT rek maut RT bakal maut abdi ge bade maut ngan duka saha heula teuing RT ti heula abdi paneuri kitu teuing sabalikna abdi ti pengker RT ti payun jung we RT heula Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad cing Pak RT tong wakang ngabagikeun snack ami tertib 2:30 abdi ngan 10 menit deui siap RT aduh karangna sarua ada kesamaan di antara kita jangan-jangan ada jodoh di antara kita Pak RT tuh senikah gacan atau sabaraha tahun umur Pak RT 47 beda 5 tahun abdi 42 subhanallah terus sebenarnya jika budak 2 eta kumis kurang ngurus kapan Pak RT ari nu alus mah kumis teh rapi luhureun ieu tah jadi ulah ngamai juga jembatan leho sok aya nu boga kumis teh ramai ka dieu cuk eta teh teu apaleun tata krama carang minum kumis nu sae mah pan pasunatan ibu ngemersihan kumis teh sunat ti Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Nabi Muhammad hiji ngeureutkan kuku ningali kuku RT panjang teu kitukeun tuh paranyang isuk pageuna 2 Pak RT kumis rapikeun 3 Pak RT sunat meresihan bulu kelek buluan teu bulu kerok seisuk 4 sunat meresihan bulu sayang odeng dah mun di lalaki dikerok mun di awewe dibenyeng didudut sok aja 5 sunat dihitan aduh RT meni semangat ieu ngareneng jeung nu geulis aduh keur Pak RT mah anugrah Pak RT anugrah ieu teh ngan keur abdi musibah ieu teh sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad cicing RT 10 menit deui siap RT enggak aduh piraku teh semangat atuh ngareneng jeung cantik atuh nu dipihormat yang akan mendampingi setia sampai akhir Bapak RT saha namina Bapak Rohani asli orang dia ti desa orang Sunda berarti lamun Sunda mah rohana atuh itu lamun Jawa rohono kapan Sunda jeung Jawa teh mang rohani bedana saeutik hurufna mun Sunda mah kana A Jawa mah kana oh mun di Sunda jaja berarti di Jawa mah sok jawab aja tong ngahuleng tong loading mun di Sunda jaja di Jawa mah jojo mun di Sunda nana di Jawa mah nono mun di Sunda batal di Jawa mah botol mun di Sunda kuntul di Jawa mah atau tong ngajerit sia aja jawab abdi mah teu butuh jeritan di Sunda kuntul di Jawa mah bango ece bango bango ari kuntul teh manuk bango ge sarua manuk eta kuntul
jeung bangot teh baladna sok aya di sawah eta manuk teh da si eta mah negatif atuh da mikirna. Mun di Sunda kuntul dijawab bango, mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih, bener itu mah monggo colok teu sopan. Ih aya RT nagih pajeg, assalamualaikum, cekot teh waalaikumsalam, geuning RT monggo colok pilaku kitu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nu dipihormat pengatur waktu panata calagara kersana MC penertib wanci master of ceremony akur-akur keneh protokol mun aki-aki nyebutna. Nu dipihormat kesepuhan para ulama, para ajengan, para kiai, pupuh lemur, papayung masyarakat, Bapak Lurah, Bapak Kadus, oge Bapak RT, Pak RW na aya teh aya? Aya. Nu mana RW na? Oh anu ngagokopiah kunaon atuh ieu tadi kopiah RT. Halo buuk gondrong tapi resep kene kieu lah Pak RT abdi mah jadi RT buuk gondrong tapi daek ngaji daripada botak korupsi Pak RT kitu we lah. Mohon jamaah sadayana wabil khusus nuku abdi dibanggakeun da abdi mah yakin ka dieu teh perlu na ku Bapak Kuswata priyogina ku Ibu Kholidah ku ece mah abdi mah teu perlu ku akang teu perlu komo ku ieu henteu da nu rek mayar abdi teh Mang Kuswata lain ieu bahkan ieu mah sarua yang dibayar. Tapi kita ngece ulah mikiran kana eta nu penting urang ka dieu sing jadi amal ka hade. Bapak Kuswata beserta ibu yang berbahagia kedua mempelai Neng ayeuna Neng Deri sareng Cep Windy. Hah? Oh dibalik hampura Pak RT kieu abdi mah ari ngaji canda harte sok balelol Pak RT. Neng Windy beserta Cep Deri insyaallah Neng Windy Cep Deri abdi Bu Haji ngaji mualila sadajan ayeuna waktos masih kene aya waktos tapi da kana waktos asar masih tos sakedap deui 5 menit deui waktos asar wios ibu sakedap oge ngan kade ka Mang Kuswata ulah ngurangan kontrak sanajan abdi ngaji sakedeung da abdi datang mah tita tadi ngan ieu acara nakan lami teu acan tadi kaselang ku ngacaprakna MC ku ngahaluangna kori ku sambutan-sambutan tong disalahkeun Bu eta teh jeung teu kudu disalahkeun nu salah mah istilah ari mubalik disebut pokok ari diteuneun pangpaneurina kitu. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah Neng Windy Cep Deri Pak RT sarua putra sebriji 2 pamajikan hiji hayang 2 aduh awas di demos ya ku pamajikan kayak dicancan ya nikah teh ibu ibadah kategori ibadah Neng Windy Cep Deri aya 3 hiji aya ibadah nu dibarengan ku nyeri aya ibadah nu dibarengan ku capek aya ibadah nu dibarengan ku ngeunah. Nikah disebut ibadah nu dibarengan ku naon ku nikmat ku ngeunah geuning make ngeunah make nikmat tujuan nikah ingat Neng Windy Cep Deri dina ayat Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nikah teh Neng Windy Cep Deri litaskunu tujuanana supaya tenang supaya tentram. Allah nyiptakeun ka urang teh azwaja sapasang luhur ku Allah diciptakeun jeung hanapna kaler dipasangkeun ku Allah jeung kidul wetan sapasang jeung kulon beurang sapasang jeung peuting awewe sapasang jeung lalaki cik atuh milu nyora ieu gigireun aja jiga buuk teu nyora Pak RT Allah nyiptakeun teh azwaja sapasang aya awewe aya lain muhun aya awewe aya laki itu aya awewe aya muhun tuh nyambung sieu mah rajin nyora nyengsol ceu aya awewe aya lalaki aya beurang aya ngan azwaja di
dia sapasang Cep Deri Neng Windy adalah suami istri. Naon sababna min angpusikum. Jadi atuh kasep Cep Windy, jadi atuh kasep Pak RT anjir disebut kasep. Jadi atuh kasep ya Pak RT nikah teh gaduh tujuan anu pokok. Keun da Pak RT oge baheulana mah kasep ibu henteu kieu. Ih atuh nya sok keur ngora mah jiga Cep Windy Pak RT teh kasep. Ece oge baheula mah jiga Neng Windy geulis ayeuna peot sope. Mata kahade Pak lamun boga pamajikan geus peot ulah sok dipoyok da ruksak teh lain ku batur ku bapak teh. Ya moh aya we dibanding-banding jeung anu wara mama tempo tuh batur mah payudarana ge menineuhneur. Ai mama susu teh dibawa nang karak nempuyak jiga ceplok nog. Nyameureun atuh da produksina ge geus salikur. Produksina ge geus 10 di ruksak ku bapak digongguruhkeun susu nempuyak jiga ceplok nog. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dibawa dongko juga salendro, dibawa nyangkere bahe uluh diteangan malam Jumat ke kapangi sugan teh lungit pek nyumput na kelek dekenyot ngelap na huntu keun be Pak RT ulah nyebut ngelap na huntu hitung-hitung ada harma seurat we lah sok dipoyok teu baheula mah pamajikan RT ge sarua geulis jiga Neng Windy teu boga salaki akur kasep jiga Cep Deri geuning kunaon ayeuna ibu peot geuning kunaon ayeuna ngareng reot da bakal berubah bu antak awas nu geulis ulah sombong ku geulis nu beunghar ulah sombong ku pangkat ku kakayaan da Allah mah teu ningali kana geulis Allah mah teu ningali kana kasep Allah mah teu ningali kana beunghar Allah mah ningali kana hate jeung kana amal perbuatan. Aswajah sapasang suami istri tujuanana nikah Neng Windy Cep Deri litas kuno supaya tenang ngan moal tenang rumah tangga moal aman tentram rumah tangga kahade hoyong aman jeung tenang teh Neng Windy Cep Deri Pak RT kudu make modal. Naon modalna Pak RT ami awet rumah tangga jeung Bu RT modalna teh Pak RT 2 waja'ala bainakum mawaddata warahmah modalna teh hiji mawaddah 2 waroh. Hiji naon Bu? Kompak. Hiji nyora hiji mawadah nya mah hiji warohmah cenah ame geus 2 kali ngajawab teu bener wae. Hiji mawadah 2 warohmah. Hiji Pak RT naon? Mawadah. Aduh 2 warohmah. Cerdas RT euy. Hiji mawadah 2 warohmah. Naon ari mawadah? Apa henteu Pak RT mawadah? Teu apa? Teu apa? Cik atuh rek di mejaan. Mawadah teh Pak RT ada 5 huruf. 1 huruf C, 2 huruf I, 3 huruf N, 4 huruf T, 5 huruf A. Eta teh mawadah C I N T A. Hijikeun jadi cinta. Aduh. Jawab siapa RT dengan jujur, apakah dulu Pak RT pernah mengalami bercinta? Pernah. Pernah. Apakah sekarang Pak RT sama Bu RT masih keneh ada cinta? Ada. Alah bohong sih. Bohong Pak RT bohong. Cicing Pak RT cek abdi mah bohong yo. Lamun bapak lamun ibu nyebut keneh aya cinta geus karolok kieu. Yo abdi ge ibu umur sanapeun Pak RT da kasalakit ayeuna mah geus eueuh cinta. Mata kahade Neng Windy Cep Deri tong niat karena geulis ka Neng Windy, Neng Windy tong niat karena kasep ka Cep Deri, mun cinta karena rupa yakin mual abadi mualana da cinta matara awet. Pak RT cinta matara lami naon sababna cinta tara lami da cinta masukkeuna kuse jawab atuh bantuan kuse jawab ibu. Cinta masuk kena kuseep lain setan sih. Ye maknya cinta di dahar setan lain ya abong RT na ngajawab na salah wae ka masyarakat lagi error gitu dah. Maknya cinta di dahar setan atuh aja. Cinta masuk kena kuseep. Yo RT cik abdi marek nanya ke Pak RT panggilan Pak RT ka pamajikan ka Bu RT ayeuna jeung baheula anyar kawin beda henteu tuh benten baheula mah Bu urang anyar kawin ka salaki nyebut teh meuni naon Bu? Ari
ayeuna naon ece nyebut ka salaki bapak sia tong kitu si oco meni berubah panggilan teh anu aa atuh ece keun geus kolot ge aa ada cenah ayeuna mah ngabapakeun budak pek ngan ulah meni sok kasar bapak sia tuh ulah kitu neng yakin akan berubah mun ayeuna endeng manggil aa mun ayeuna cep deri manggil yayang baheula ge Bu Haji kitu meleman pertama ibu salaki dah henteu sare hayang we melongkeun abdi atuh kunaon teu bobo yayang bisi dicocok reungit abdi dicocok reungit eta mah setia salaki plok terang abdi digebug isuk-isuk abdi puyeng rieut ka salaki sakit kepala rieut kumaha salaki ieu oskadon yang ayeuna mah boro-boro neng manggil geus lain deui nyebut riut lain teh bere oskadon riut modar sialah sakalian baheula mah yayang teh bener ece ari ayeuna baheula mah engal nikah abdi dituyun teh kopleur meusan abdi tinggal di blug labuh abdi ge meuni sok cacadelan ka salaki embis geubis oge meuni embis cek salaki teh angun cenah naik motor ge ece salaki teh meuni katayog we ngobrol yang muntang sing tarik da jalan butut geuceling yayang sakit enggak ayeuna mah boro-boro ece mah aja numpak motor teh ditarikeun geuceling abdi raglan tina motor cocos sia puas cek aing teh tadi tong milu muntang kana cangkeng kungat tong kana cangkeng kana naon atuh ka tukang kana beho ya Allah baheula mah Bu yayang teh bener ari ayeuna ece kahade tong sok bapak sia minimal atuh ayah naon deui papi ari suku jebrag si papi catuh cegeuleug raca tukang ngalangkol meni papi si eta mah cicing ai panggilan teh kumaha saldo atuh bade ka mana pi bade macul yang ki mami bade ka mana ngaramet pi cenah duh si papi si mami budak narek sakola dah papi dah mami lanceuk nasidiran dah diran nah ibu mobil bade ngalangkung heula pasihan jalan keheula cicing tong wa kababagi moal bubar gitu sallallahu ala nabi Muhammad nah engke terakhir bade sholawatan Pak RT sambil ngabagikeun snack siap Pak RT nah gitu sok mangga bade ngalangkung mah mobil saha ieu Pak RT oh palih dieu sok nyanakan naon eta mobil teh sayuran oh mohon mangga ngalangkung ing salamet gitu tong diliuk aja sih cuma jika nu hayang milu hiji mawadah dua warahmah mawadah cinta cinta tara lami cinta tara awet neng Windy cep deri dan cinta masuk kena kuseep setan cenah kena aja kuseep cinta nu kumaha nu abadi neng Windy cep deri lain cinta karena kasep lain cinta karena gelis lain cinta karena rupa nu abadi cinta karena Gusti bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi sok atuh ulah telolet teu nyambung manya ti nasi jadi telolet si kitu tah bareng cinta karena dasi sok atuh milu ye kalah ulang wae sok bareng cinta karena dasi yuk si kitu cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu
akan segera layu. Nu abadi lain cinta karena dasi, nu abadi neng lain cinta karena gincu. Mahabbatan lillah, cinta karena Gusti. Yang didambakan ku suami adalah istri wanita yang solihah. Nu kumaha wanita yang solihah, yang pandai mengemas diri. Barang yang dikemas akan mahal harganya, walaupun belum tentu enak rasa. Tuh tingali Neng Windy ecek dikemas magening salira diraksukan ku acuk busana muslimah gelis tiung dianggo duh nutup aurat dibukakeun huis wungkul eta teh kieu dikemas mah ibu sae geningnya ibu tingali sampai di kaos kaki dibukakeun eta teh roromeheun menutupi kekurangan dikemas sae dikemas teh ibu sanajan aslina mah henteu sae da wajib ari nutup aurat eta teh ciri wanita yang solih. Nu kadua Neng Windy ciri wanita anu solehah nu ridho kana naon bae pamere ti salaki sanajan sae bu ridho upami ku caroge di pasian artos 1000 2000 atuh atawa 5000 sapoe ridho henteu cekap moal berarti nu kieu mah awewe jiga angkot alus ka salaki teh kumaha setoran ieu mah tatangga abdi Pak RT si Titin ari kusalaki dibere duit na 1 juta mah sarena teh ningkah ngadangkak jiga bakakak ari dibere duit 5.000 nyangeyeng di toilet teh kusalakina mamah arek moal cicing hareudang cenah meni kitu eta awewe aya pulus lulus pulus mampus aya acis mah meni romantis meni papa piayang acis anarkis gelas ge ngalayang aduh si eta jadi pamajikan ku salaki dibere kongkorong aduh peutingna teh meni goyang gayung aduh dijual we kongkorongna karik gayungna wungkul goyangna sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Sing ridho kana nun bapak mere tinu jadi salaki sanajan saeutik ridhokeun bu sanajan dibere duit 5.000 sapoe kumaha lamun ibu dibere duit ku salaki 20.000 ngancek salaki sing mahi satauneun cukup moal cukup belikeun kana kalender keun antep salaki sina ngadahar bulan Agustus gampang salaki hayang susu tinyuh Januari salaki hayang ngarokok gerelengkeun Februari salaki hayang sayur leob salaki nah dunia mataun wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solih. Pak RT hapunten pangenakeun heula ka abdi mangga maka dia aya HP ek selfie jeung RT cicing RW tong sirik subhanallah sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sok dia deui Pak RT sakedap dia Bu, ibu, ayaku alus nasib RT poe ayeuna. Ngimpi naon Pak RT? Ngimpi karek-karekan bulan. Aduh, yang kedua modal cinta geus leungit Neng Windy cek dari warohmah. Naon cenah Pak RT? Warohmah. Warohmah. Naon ari warohmah? Teu apal. Teu apal. Bisi warohmah lanceuk RT lain eta mah. Warohmah eta mah geus maot Pak RT. Warohmah di dieu adalah kanyaah kasih sok Pak RT leungit cinta ayeuna nyaah teu ka bojo nyaah boga budak dua ngan gegedena lamun geus boga budak mah lain ka pamajikan nyaah teh ka saha Pak RT ka putra sok RT usaha jauh-jauh aya nu nanya meni jauh-jauh Pak RT usaha teh melaan naon jawab RT melaan anak pamajikan tara nyebut melaan pamajikan anak nu diheulakeun teh saha ceuk anak Pak RT ningali anak Pak RT calanana morosot da ku Pak RT geuwak diangsrodkeun balasnya RT kanu jadi anak di mana ningali anak Pak RT calanana morosot ku Pak RT langsung dibenerkeun da gede kanyaah ka budak mah da geuning Pak RT ka pamajikan mah geus kurang kanyaah ningali pamajikan Pak RT calanana geus bener ge ku RT diporosotkeun da geus kurang kanyaah ya Allah sok ka hade bapak salaki sing nyaah ka pamajikan pamajikan sing nyaah ka salaki panggelo-gelo na salaki nu teu nyaah ka pamajik bu jawab meungpeung aya para tersangka kapan ibu mah korban ibu capek henteu jadi awewe
Jawab capek henteu? Capek. Pak RT, Bu RT teh capek, anak sadua-dua. Tingali geura Bu RT keur ngahuapan budak porocot, budak modal. Da RT mah kalah mah ka Bu RT. Mama, ta budak modal. Ribut Bu RT, nu katuhu leungeun ngepel kejo, nu kenca leungeun ngepel tai. Rek ngahuapkeun sangu, rek ngalungkeun tai, rusuh sangu dialungkeun tai diuwelkeun. Da 24 jam pagawean awe mah tuh Bapak. Sok tingali engke kucep dari Neng Windy. Jadi awewe mah berang nyamel ti peuting, disamel berang nutu ti peuting. Kemarin kerasa ieu ku Pak RT. Eta Bu RT keur boga budak orok keneh tengah peuting orok kokoceakan. Wah, da RT mah teu milu nyusuan. Kalau apak geuningan ka pamajikan tah mah gawat nyaring budak susuan. Kumaha kuniang Bu RT nyaring beu atuh ka dieu jang beu ka dieu nya yeuh nyusu yeuh. Tunuh ge pamajikan mah nyaring. Ngagengel budak teh nyusu ibu tepikeun ka tibra deui sare. Geus budak tibra kapan RT deui gogorowokan gigireun. Cek RT kumaha cek Bu RT ganeng Bapak tong gogorowokan tong laoan beu ka dieu atuh parasmanan jeung budak yeuh. Da karunya pamajikan mah kasalaki karunya ka pamajikan karunya ka anak karunya beuh pak dia sok parasmanan jeung budak. Antukna hulu susu nu sabelah ku budak nu sabelah ku bapakna tapi ka hulu susu teh offset ari kutang ngaluhureun dada susuna hanapeun bujal danya matak yakin Neng ayeuna Windy cep deri geuning bapak ayeuna teh sepuh ayeuna masih kene rumah tangga Pak RT akur masih kene rumah tangga padahal cinta mah geus teu aya kunaon sabab aya modal kanya naon ari kanya kasih sayang cirina Pak RT aya boga modal kanya geuning Bu RT masih kene sakinah sare jeung aki-aki ngeunah akang tumanina tumpak nini ngeunah eta modal rumah tangga wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah cinta dan kasih balik deui ka Pak RT. Pak RT Lan menikah sorana teu meyakinkan Pak RT ulan sabaraha modal rumah tangga supaya tenang supaya aman supaya tentram teh tegaduh modal lagi modal nak nu tadi di bejaan kapan tujuan teh supaya litas kuno tenang modal na teh naon wae kanya hiji mawadah hiji mawadah dua warohmah ari Pak RT jadi RT tuh sabaraha tahun nembe dinten ayeuna si eta mah atuh geuningan nyanyahuanan ngalantik RT iraya Mang Rohani sok ngaos tara sok ari ka masjid sok mengpeng Mang Rohani cager jag sehat hirup sing daek berjamaah ka masjid rumah tangga hayang berkah kunci salat awal waktu berjamaah da boro-boro nu hirup kudu ka masjid Mang Rohani anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka masjid ka makam Mang Rohani lain ka masjid sia mah nya nu pae digolerkeun di masjid ya. Pertanyaan kedua Mang Rohani tadi mawadah jeung warohmah geus dijawab dengan benar. Nabi Muhammad cek Mang Rohani tadi sok ngaji Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Mekah. Pinter wafatna pupusna di kota mana? Madinah. Ari dimakamkeunana di mana? Kira ngahafal kapan mautna di Madinah dimakamkeun ge di mana? Di Madinah. Di Madinah. Ari Mang Rohani rek dimakamkeun di mana? Di kuburan. Di kuburan teh dina jero keusik dina jero taneuh dina jero taneuh da Mang Rohani asalna tadina ku Allah diciptakeun tina taneuh jadi ulah salah Mang Rohani engke ge bakal balik ka mana jadi taneuh ka imah engke mah balik teh da Mang Rohani na ge hirup keneh engke mah astagfirullahaladzim ieu balik engke kana taneuh eta Rohani rek ngaliang kawas jangkrik balik teh ka imah engke mah subhanallah sallu ala Nabi Muhammad. Dua pertanyaan ku Mang Rohani dijawab dengan benar dan tepat. Abdi bade masihan kenang-kenangan kanggo Mang Rohani. Pertanyaan kahiji modal litas kuno supaya rumah tangga tenang aya sabaraha cek Mang Rohani aya dua wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah hiji mawaddah yang kedua warohmah
mawadah cinta warohmah kasih sayang. 100.000 buat Mang Rohani. Cicing lah bisi-bisi kurang ji lah 2 3 4 cuma nggak ada gitu 5 genep 7 8 8 10 leuwih tuh geuninganan 2. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di kota Mekah. Wafat di kota Madinah, dimakamkan di Madinah. Ari Mang Rohani rek dimakamkan di mana? Di Najro taneuh balik engke rek kana taneuh cenah. Benar jawaban Mang Rohani. Jawaban kedua dengan benar ditambah deui 100.000 buat Mang Rohani. Tah, jung ayeuna mah bagikeun sia berkat. Kade nu abdi kaliwat. Ning teu nuhun. Sallu ala Nabi Muhammad. Jung ridho Mang Rohani lah. Aing mah mere duit 200.000 mah teu sabaraha. Abdi mah ku pakuswat rek dibere 6 juta sia. Sahab Mang Rohani, sahab petugas anu pada ngabagikeun, yuk urang sarengan kumaha sholawat. Mudah-mudahan ieu rumah tanggana neng Neng Windy sareng Cep Deri sing jantan rumah tangga nu bahagia dunia akhirat. Kade eta kardus tenggo bisi kana mobil abdi kaliwat Mang Rohani. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Kuswata beserta Ibu sing jantan amal kasayan sadayana jaga sampereun keur urang di akhirat, amin ya robbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadis rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan syariatna Bapak Kuswata beserta Ibu nu ngumpulkeun urang sadayana hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ngumpulkeun ka urang jaga dugikeun ka surga. Hatur nuhun ka sadayana para panitia wabil khusus ka Sohibul Hajat baik kekersana Kang Ustad Arif. Alhamdulillah sadayana trio Qori di Kabupaten Kuningan urang doakeun mudah-mudahan trio Qori wabil khusus Kang Ustad Arif mudah-mudahan mantena sing ditambih-tambih berkah yuswana, tambih-tambih berkah ilmuna, amin ya robbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Cipeujuh jalan cieureih meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulang upat ka awonan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.